Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina acara ngadongeng. Urang neraskeun dongeng anu kakantun dinten kamari dina judul Dendam Kabawa Pati bagian katujuh. Mangga urang kawitan wae supados nyangkolong teuing kana waktos. Mangga maranco mitra baraya dulur-dulur saudara salam dunya. Mangga manco. Kamari teh dugi ka nuju patutunggalan si Mbah Murka sareng Ki Juma, RT Juma. Jeung aing sia mah salah wanian keneh da aing oge sia Juma. Mitra gorowokna Abah Murka nangtang nya dugikeun ka dinya kamari teh sia. Mangga. Serepet. Nyebetkeun bedog plos. Ngeplos. Oh, ada lain jore-jore atuh RT Juma teh. Urut gegedug garong begal kasohor. Sia arek aing narajang. Nawani sia ka aing heuh. Oh, RT Juma. Enak ayeung ge wani ka sia. Wani aing sok. Corelat gajeleng serepet bedog di lalalempang kana beheung RT Juma atuh RT Juma besar heug dieu rek disabet beheungna ku Mbah Murka tang ditampanan ditakis ku bedog deui kleter leungeun Mbah Murka asa ngadek ieu naon teh barang teas keur mah barang teas jeung bedog ngan ieu mah bedogna leuwih aheng anu RT Juma. Atuh rada komper leungeunna unur-unuran si Abah Murka tarajang ku RT Juma mengpeung aya kesempatan yang nyarajang RT Juma narajang Mbah Murka. Sehat jebul si bedog keuna kana pisanana. Goak atuh si Mbah Murka bari neutupan beungeut ku leungeun sabeula. Bari jeung unur-unuran. Atuh anta parah anu opat teh jungjleng ngagulung. Digulung mitra zaman baheula mah gelut teh main gulung nya. Barudak zaman abdi. Ayeuna mah teu aya gelut-gelutan ayeuna. Digulung dah si ieu teh diriung. Huthet nyarawa ieu naon teh maresat bedog gabe. Barang anu meunang maling cul disimpen heula. Padahal si RT Juma henteu sorangan. Awas si Otoy. Wah, keun si Otoy lalajo we heula ngintip si Otoy mah. Jadi titahna kitu. Atuh mitra anu opatan si Abah Murka unur-unuran bari jeung boro-boran getihna palipisanana ku heukeuna ku bedog teu bisa walakaya teu bisa nakis kitu nya mun nakis teh mah
kentak tektok ngagelutkeun anak ge hampura. Geus kitu teh anu opat teh narajang bebarengan. Wah, bedog digubat kabit. Wah, tapi ya RT Juma mah. Siap kunyuk-kunyuk hayang disalintrekan ku aing. Hayang pararagat nyawa geus teu nyaraah sia ka anak pamajikan. Ku aing ditandaza kabeh ayeuna aya peuting ayeuna. Jang cikalna peuting ayeuna jang salia silaing kabeh. Lamun nu wani camplak ka aing, sok maju. Dor, ku aing dilayanan sia opatanana. Tong boros sia tuh, gegedug sia oge geus unur-unuran. Atuh mitra, cing rarengkog rada ngempot, rada ngarempot, rada seber dikitukeun teh. Dah, nak teuing euy. Hayu maju. Ceuk si Tompel. Sarepet si Tompel ngayukeun bedog sakitu tadi geus meunang ngindreuk teh geus rada bari nyeri keneh ceuli teh. Tanda parah dibalieuskeun ditakis ku bedog hapek ke kerbeleungeun kenca careham si Tompel ngowong ngabangkiung jeung bari ngowong kawas anjing kagencet buntut. Wah, ya anjir. Aduh, gelowo. Nu hiji deui terus si Minta, awas ku aing anu geus serubuk nyewotkeun bedogna teh dilalempeng kana beuteung Abah RT Juma. Nu kitu mah ku RT Juma digicetkeun saeutik. Atak kue kutu ieu naon teh diteke henteu di ieu diteke koreleng teh kot ka muter jiga pangal diteke bari jeung disintirkeun koreleng kepruk koloyong gubrag teh nya mitra geus kitu teh mundur moal kuat oi bertek teh atuh mitra si Abah Juma si Abah Murka dan ngesidik kateter lah nama kalayanan lamun bener-bener si Abah RT Juma ngamuk mah da sidik urut ruruntuk malahan mah kabehanana ge teh urut anak buah manehna malahan mah wah jauh tangen. Dan nu dipika berat mah aya lawanna teh si Abah Burunul. Si Bah Barunul mah eta bener layanan RT Juma, tapi duka di mana ieu mah teu kacarioskeun dina dongeng ieu mah. Kabur kare euy. Kabur euy. Yawah moal kuat. Beung teh mitra aya nu ka kidul, aya nu ka wetan, aya nu ka kaler, miceun salasa. Sangkan henteu hiji tujuan anu diperhatikeun ku RT Juma, malahan mah si Abah Murka mah teu katitenan pisan inditna ka mana. An ukur sorana hawar-hawar pangheulana nitah mundur. Samarugna rek kumaha jeung aing. Aing naga teh kudu turun gunung ngalawanan ki Pararatut. Toy bijil. Atuh mitra tekung si lila si Otoy keluar tina panyumputanana. Iya abi di dieu PRT. Asa teu geunaheun ayeuna mah ningali PRT kasaktena leuwih-leuwih di Jawara anu kanyahoan ku kuring pantesna ge disebut guru ku kuring Pak RT Juma mah wah teu kudu aing mah teu hayang turun deui ka dunia silat gara-gara ieu garelut kieu aing hayang damai hirup hayang genah tantram eueuh bae da atuh Bah pan abdi oge menang di RT bisa gelut bisa naon teh kumaha maneh weh
Mana tuh cokot parabot itu nak bana anu menang ngarampok nak cokot. Mangga tah iya tuh. Waduh, yo tingali duit kuat ka sakanyut. Sarajut lain sakanyut, hampura mitra. Sarajut tingali duit, yo. Duit emas, pengol. Jung ieu tingali perhiasan kuat sakotak. Ulah tingali yo. Aduh, menika abi oge hookeun tingali. Pak Guru. Ah, tong guru-guru ngese, paya Juma we, sia. Ah, ngewa. Ah, tuh baju mah tingali ti itu. Ayo geus balik. Di mana aing can nyaho euy lah, can kapangih penyambutanana da aing jadi penasaran. Ayo baelah, geus balik. Eta isukan orang ka Seke Awi, urang salabarkeun besi aya anu kalengitan. Ayeuna geus penting teuing lamun ka Seke Awi, keun bae. Ayo we balik. Mitra tegancang hanya istilah nama kanan teh teu talangke gitu diajak balik teh anya hayu atuh bah baju mah urang mulang ayo ulah lila teuing di dieu lah bisi disangka naon urang ku orang belah dieu engge ayo balik. Saga tuh mitra duaan bangun rarusu da geus rada geus peuting pisan teu lila ngalawanan bangsa kotok mun kotok teh mah ngan pedah eueuh kakapok kitu nya sadina mah hayang RT Juma mah badami nu bener gitu. Barijeng hayang ngarengsekeun masalah ineng si anu di Rogahala diguna sita kahormatanana ku si Murka jeung anak buahna. Tapi can puguh saha anu ngalakukeunana si Bah Juma oge RT Juma oge teuing si Bah Murkana teuing saha-sahana. Ngan nyaho dina tanda eta teh komplotan si Abah Murka. Masalah sekedap mitra. Juga kocapkeun di jalana mitra anjog galemur ka imah RT. Ka mana urang ka mana ayeuna Pak RT? Geus we ka imah kuring heula hayu. Atuh mangga sok sehat sotoy nuturkeun ngiclik tapi bangun rada rusuh teh bisi ka hayang buru-buru anjog. Teu kakocapkeun di jalana anjog ka imah RT Juma. Nyi, panto nyi buka. Nyi, buka panto. Ya Kang. Akang, geus mulang. Sakedap Kang. Odeng Kang, tinggi kamarna gitunya bijil. Muru pantau hareup. Kolotrak dibuka, bray, gok, amprok jeung salakina. Kumaha Kang? Salamet alhamdulillah. Lancar hasil. Alhamdulillah berkah nyi euy. Salamet tur hasil nyalametkeun bana batur ngan teu beunang. Si Murkana kalalabur. Salah Akang. Jo ngarogahala si Murkana
nganatuan si Murkana jadi si Murka teu bisa nagen sieun ka pepes tuluy meureun jadi we ngajak kabur ka anak buahna. Sup arasup toy asup toy arasup ka imah na RT Juma talang ke geus teu kudu dititah deui Nyi Ici Nyi Icah pamajikan RT Juma ngajingjing teko jeung cangkir 2. Kang ieu cai heula bilhanaang nya ka dieu Nyi toy teu nginum heula toy. Bade kopi atuh ame ieu. Aya kopi gitu, kopi. Oh sok ke bae nyeun kopi ge ah. Lain boga ku ieu klub sampe. Aya keneh da. Aya. Oh jeung eta bae ka dieu heula lah. Urang ngobrol lah we heula ngareureuhkeun ka capek. Keun we ieu mah urusan Akang jeung si Otoy nu apal. Nya tuh sok we kumaha dena we ari abdi mah saukur awewe teu pipilueun nu kitu mah. Oh atuh hade kitu mah. Heuh sok we ade nyeun cikopi 2 mah jeung si Otoy karunya ieu. Geus milampah malam naon teh milampah jauh lumpang jeung lumpat setengah lumpat. Urang ngopi sampe atuh. Dek dahar toy. Moal. Bah. Oh da kitu we lah abah we. Ulah guru-guru era dewek mah teu ngagurukeun. Dewek mah geus teu hayang kanu kararitu teh hayang hirup tentrem damai di lemur teh ulah aya pacengkadan komo ti pihak luar ka lemur urang ngajaga babarengan. Mohon atuh kitu ari kitu mah abdi mangiringan wae da. Kumaha cek Abah Juma bae abi mah. Oh toy. Ku ke aya waktu mah ditamahan tuluy ku kuring ilmu maneh pangaweruh jeung pangabisa dina main po ke urang ditamahan deui sangkan maneh jadi bebenteng ieu lemur ke jaga. Alhamdulillah hatur nuhun Abah sateuacana oge. Oh abi bingah kabina-bina sateuacana oge. Oh. Nyak itu percanten ka abi. Kieu waruga abi mah jaba letoy jaba jangkung leutik. Oh ento aing resep ka maneh sanajan letoy ge ari tempo dari gelut mah maneh mah alus cingcung lincah jeung babari ngawuru ngajarkeunana babarian apal encer otak maneh mah sanajan letoy oge. Atuh alhamdulillah hari kitu mah kuruduk mitra teu lila Bicah mawa cikopi 2 gelas jeung klub sampe. Atuh teu talang ke jewang sok toy kopi tah. Atuh nuhun pisan. Bah, aku abi ditampinya kariris ya, ketiris ya. Oh, sok, tah, oh, tah, udud, aya udud keretek tah, udud, sok, keun heula urang reureuh we heula di dieu, mitra. Teu ka ieu keunnya terus we ngarobrol ngarer ngidul. Bah, hampunten mitra. Bah, arek dikumahakeun ieu teh banda teh. Naon kitu Akang menang banda naon? Pok Nyi Icah nanyakeun ka salakina. Iyo Nyi. Tadi teh pan si Murka teh tos ngagarong di lemur seke awi. Ku Akang ditarajang teh eleh we kitu kalalabur ieu banda garonganana cul ditinggalkeun
nya ku akang teh dibawa we aja disukan rek disalabarkeun ka lemur seke awi besi saha aya nu kaleungitan atawa nu kagaronga. Syukur atuh kitu mah kade Kang bisi aya nu nuturkeun ka dieu. Ah, boro-boro nuturkeun. Si dikalabur. Sok we simpen we nu tarapti heula disimpen di kolong ranjang tah. Buleun we kudu samping sarung akang dah buleunkeun. Buleunna atuh mitra ku Nyi Icah teh duit anu sarajut jeung peti rada lumayan rada gede nya aya 30 ka aya 25 senti ka 20 mah rada ngotak ngan pinuh ku perhiasan gitu teu dikunci da geus dibobol kuncina mah ngan heuh dibeungkeut talian buleun disimpen diampankeun dirapikeun ku Nyi Icah. Toy maneh rek balik rek sare di dieu. Nah abi mah di mana bae ge bae. Da geus teu boga sasaha ieu. Hirup sorangan ieu ka imah ge meureun sorangan. Arek kemek milu monok we di dieu dikeun Abah Juma. Oh, bae alus tah di dinya tah sok sare ngan eueuh bae teu di kamar da nggon dengan aya 2 nggonna ge. Itu nu hiji ku budak ku barudak. Hiji pan kuring. Kan bae atuh Abah. Di dieu oge teu sarios. Daraoseun nu penting mah peureum rek di luar oge paripaosna. Keur abi mah. Oh, syukur atuh. Mitra geus nyawa geus ngaetakeun geus ngobrol ngaler ngidul barang geus disimpen teu karasa waktu nyerelek nepikeun ka tengah peuting simpe jimpling cinggal loledag atuh. Sok we nya urang sare we lah. Kuring sare rek sare sok di dinya maneh nya toy. Nuhun peda Pak Juma, Abah. Oh da gitu we lah Abah we lah. Bae batur mah rek nyebut RT rek geunaheun Abah euy. Maneh bae murid kuring lah. Rek dimuridkeun rek diturunkeun ilmu ameh aya nu panerus ke jaga ngajaga lemur. Yo geus peuting sok we tah. Make angel da. Sarung da. Kop sare we istirahat heula urang istirahat keun isuk mah urang bahas deui. Ocapkeun mitra wengi nepi sora jangkrik bebence cicir lonok sidaya duka abdi teh anu penting mah kitu nya sora-sora anu jangkrik we nu puguh mah ngimpe naon teh mapaesan simpena peuting gitu nya geus kitu mah hareup jarempling cag urang tuna da waktuna areureum urang kocapkeun isukna aya gujrud duga aya gujrud diteun Bah Dodo nyaeta nginengsi cenah geus nyebar geus pada apal nginengsi teh reuneu. Hari nu geus apal kanu mimitina mah simpati bela simpati beuki dieu beuki lila beuki gede beuteungna teh. Nah ari nu geus apal kanu jujutan ti mimiti mah geus ngamalu malahan mah mangkarunyakeun jeung milu sedih. Ari anu aya wae jelema mah nu ngomong teu paruguh cenah jelema teh nya kawat ieu ka era
boga anak salakia bapaan. Udah ada salakian banyak bapaan namanya rek jadi anak. Ai lain kapungkur mah gitu. Pas eta mah perkais agamanya ieu mah dongeng. Ucing karet cewis we di lembur teh. Beki dieu beki gede beteungna nyinengsi teu karasa gancangna carita heungeus maju ka rek bulan alaun gitu mitranya. Gancangna carita ameh henteu ameh puguh lebah mana ieu nu dendam ka bawapatina tah ayeuna urang guar. Geus tereh bulan alaeun. Geus baroseneun we nya. Nya nyai keun bae lah. Budak karek lalaki arek awewe moal burung dirawu di pangku ku abah. Keun bae masalah bapana saha mah anak apa we Jeung badodo. nya abah abi mah pasrah we kana maha kawasa. Tapi da anger batin mah teu bisa dibobodo abi teh nyeri pisan nepikeun ka ayeuna. Mudah-mudahan atuh budak ge salamat sehat bah keteh dina waktuna lahiran. Oh nya komo We atuh nyai da abah oge. Wah inung maneh ge teu weleh we. Ieu sakitu talatenna inung maneh nyarimakeun kanu kadar jeung takdir ti ilahi. Da ari geus kudu kumaha. Keun bae lah. Tong dipikiran teuing budak mah ngan nyai we beuki dieu teh lain beuki lingsig awak teh ngadon beuki teu tega abah ngomongkeunana oge mitra ningali awak pangawakan nyinengsi teu tegaeun si abah. Ngupatna mun nyaritakeun da mah nya awakna rangkebong leutik peot heubegang mun tinggal kulit jeung tulang mah tapi beuteung meneyang kitu nya. Da batin atuh mitra beda deui. Sanajan loba duit oge ari batin nyeri mah da meureunan. Moal sugem mah tapi teu boga duit batin genah ujang meuli udud deui kita teu boga duit. Hampura mitra eureui. Geus nyai tong loba pikiran keun bae lah. Keun tudak geus pak geus disayagikeun emak sautak saeutik meunang ari aya nu ngajuru teh boga dibula heureuy seutak saeutik dibelikeun yang kaperluan budak engke orok jeung sutun inyi Pok mah ijah cak urang tuna heula keluarga mah ijahnya carita keluarga mah Abah Dodo jeung Nengsi. Kocapkeun RT Juma jeung si Otoy ngagardig deui arek nuju ka lembur Seke Awi. Nyi akang ngarek ieu ka lembur Seke Awi heula sugan we teu lila lah sugan kaburu kapanggih anu kaleungitanana duit heuyeul bana. Nya sok we Kang teu nanaon nyaji ku abdi didoakeun jeung salamet. Abdi mah bagja boga salaki akang beuki dieu teh beuki bener-bener katingali milampah kanu jalan pihadeun teh. Oh atuh kitu nyi nya akang initnya. Assalamualaikum nyi. Waalaikumsalam akang jik didoakeun jeung salamet. Assalamualaikum atuh abi ge ngiring ieu uluk salam bade mangkat ngiring sareng si Abah.
Jigjang. Oh, bicah kasih otoy. Mitra cag urang tuna heula lalampahan nya sanes lampah nu rek dipilampah ku RT Juma. Urang balikan heula sakedik kanu carita wengi peutingna anu di Garongan nyaeta Haji Sarkawi nu di Barengkos nu di Baguded brai nepikeun ka isuk-isuk teh kanyahoan ku anakna nu arek salat subuh da aya anu judar-jedor suka siku kanu bilik jeung hedar-dedor wae sekitar heula arek salat subuh teh budakna teh ngarengkau di pelebah lawang panto indung bapakna. Abah, Abah, Amu, Abah, Amu, aya naon eta di jero? Oh, budakna euis budakna teh ngaranna teh. Atuh teu dibuka wae da sedikit aralian mitranya, atuh didorongkeun panto teh teu kabeneran teu ditulakan. Ari pas brai ningali kolotna di Bararengkos. Sungutna diwarawalan ku kaen ku samping. Atuh ngajerit budak teh, astagfirullahaladzim, tulungan, tulung. Atuh mitra, kabujeng seep waktosna. Apunten pisan nu kasuhun, kan anjing urang teraskeun deui, ye jejer carios dendam ka bawa pati. Cag heula urang tuna heula, hapunten bilih sanes bilih deui nya seueur kalepatanana sim kuring. Namina ge diajar nyaeta heulah paun gitunya diajar mudah-mudahan beuki dieu beuki sae tiasa nyesuaikeun boh tina editan boh tina rekamanana kumaha-kumaha. Hapunten nu kasuhun. Salam pambaktos ti sim kuring kasadayana mitra baraya wargi dulur-dulur saudara salam dunya mugia ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala dimudahkeun rezekina ditebihkeun tina balaihna. Sakitu ti sim kuring nu kasuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.